Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hancacarpon tina majalah Mangle tahun 1864 nomor 77. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Ama Hub Jaksa Pangsiun. Ye yasana Bapak Kurdi Natamiharaja. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Dupi ama ti taun sabaraha kawitan cepeng damel cek kuring. Atuh ama mah kaasup jalma baheula. Eta wae zaman jalan kareta api Jakarta Bandung dibuka teh ama mah geus jadi mantri polisi. Atuh waktu harita mah kinten tahun 1875. Tah nya kana kitu waktu harita dinas ama kakara 4 tahun. Cobi ama ngadongeng pengalaman ama waktos anom tangto seueur nu rame. Ari pengalaman mah nyarea nganyao teuing ramena mah. Wartosna menak zaman harita mah ageng teu kinten komarana teh teu sapertos ayeuna. Puguh menak zaman ama mah estu lain bobohongan dienak-enak teh. Eta we geura Ki Agus asisten wadana Cicalengka nangtung sisi jalan bari ngiwir-ngiwir surat lar lebe Ciharus ngaliwat cek menak teh wah lebe rekamana si laing lebe teh berak Cingogo cong nyembah sumuhun dawu bade karanca ekek lain euy cing dewek mihape ieu surat pangmikeun-keun kalurah Nagreg sumuhun dawuh sumangga sok eta surat teh dibikon bari ngomong mihape wae nya euy puguh surat perlu eta geura aya basa mihape kapan kilobe teh reka ranca ekek lain reka Nagreg mah estu jurusan sabalikna pisan tapi dasar pimawarang menak kilobe teh teu loba carita karanca ekek teu tulus gidig wae ka Nagreg puter arah 180 derajat. Tah kitu kamurbaan menak baheula mah. Eueuh, yaktos eta cek kuring harita. Upami zaman ayeuna mah sesah rakyat dikuah kieu kitu. Nya ari ku pangkat pamong praja wae mah. Tapi geura ku pamimpin mah aya gampang dikuah kieuhna teh. Kawasna lamun dina rapat raksasa saur pamimpin nonggeng siah kabeh geus moal dipikir salah benerna kawasna teh terus naronggeng wae sumuhun deui kata leresan dinya nama sakumaha pamimpin ngocoblakna oge taya pisan aya nu tunyutanya percanten wae ongkoh deui teu ditungtun kalebah dinya kudu percaya wae. Yaktos enak pamimpin ayeuna sareng menak baheula mah. Puguh geura eta baheula mah dina perkara seba. Nah ada baheula mah somahan teh estu hayang pisan bakti ka menak teh. Sagala-gala haturan menak kajeun maranehanana teu kabagean. Usum jagong ngirim jagong, usum kacang ngirim kacang, muncit munding atawa sapi tarapoho ka menak ngirim gaganting. Ari si menak tampolana teu nyaho atawa sama sakali teu wawuh kanu merena estu teu kalawan dipenta sagala rupa dianter-anterkeun ka menak basana teh hoyong katuang kapan di kawadanaan mah aya nu disebut paseban tegasna tempat paranti narima nu rek seba ari seba teh nyaeta nyanggakeun pahajat nyanggakeun pangbakti ti somah ka menak dari keur usum nama estu ngungkeuy ngalut ngabandalut somah-somah teh daratang ka kawadanaan
aya nu nanggung, nu nyuhun, nu naktak, nu mundak. Perkawis eta mah zaman ayeuna oge ari ka bapa-bapa mah sok seueur nu kikintun upadi dina bade boboran mah sok aya bapa nu medah-meduh ku panganteur wol, brukat, garutan, serang amplok anu balucit reuk deui. Nya tapi ama oge nyaho nu kitu mah pangberena lain sabongbrong aya udang di balik batu. Ari zaman baheula mah estu putih bersih teu kalotor kawas nu sareba ayeuna. Somah baheula mah nganteurna teh teu karana olih taya pangarahan. Hehehe, sumuhun karaos pisan ku abdi oge leresan dinya nama kuring seuri. Na kumaha kitu? Eta muhun waktos abdi dipikabutuh keneh ku masyarakat dugi kameh saban dinten ngabrol tamu karorompok. Dugi kacape mayunan sok nyumput di kamar siram seueur nu bari kikintun seueur deui nu hoyong kenal wae atuh dina usum hajat dugi kanumpu kondangan teh ti ditu ti dieu malah nganggo serat tangan tarongkoh hoyong dilinggihan basana teh dupi ayeuna abdi parantos teu dina padamelan kapungkur. Nah da anu kapungkur sok larbek teh ayeuna mah teu aya. Suma wonten nu kikintun mah raat pisan, malah aya nu sakalian pendak di jalan oge ngabalieur micen beungeut. Katawis teh ahlakna jalma nu kararitu teh tah geuning karasanya. Puguh oge jalma zaman ayeuna mah kasebelan beda jeung zaman baheula teh. Eta wae ama mah ingat basa kerja di wadana nya kitu dina hiji poe somahan teh darata ngaleut ka paseban cara biasa rek bakti. Harita aya Tuan Kuntuliur kabenerannya mah di ama. Tuan Kuntuliur teh ngomong ka ama, wedana itu tidak baik, orang pada kasih sama wedana itu mesti dilarang. Cek ama, ih Kangjeng, itu mah maunya sendiri, tidak saya minta. Walon ama, good wedana, tapi wedana mesti larang. Nanti minggu depan coba panggil kumpul semua lurah dan nanti wedana kasih tahu orang tidak boleh kasih sama wedana ya. Oh baik Kangjeng, cek ama. Tapi dina pikir wah cikolotok cilongonong nih atuh dilarang mah dewek rugi. Dina waktu nugas ditangtukeun lulah lurah teh geus kumpul. Tuan kontrolir oge aya nyaksian ama rek ngalarang sebatea pok ama pidato. Cek ama, yo lurah-lurah bejakeun kasomahan aya dawuhan Kanjeng Tuan Kuntuliur. Bari ngomong kitu ama ngareret ka Tuan Kontrolol eta. Somahan ti semet ayeuna dilarang mawaan humbut, roai, kacang, jahat jeung sabangsana ka paseban. Nu kitu mah lain kasedap menak ti ayeuna teu meunang, tidak boleh marawan nu kitu. Naon nu kitu mah di dieu oge kabala-bala ngarti. Ama nyarita teh bari pepeta jeung popolotot. Lurah-lurah tarungkul cong nyarembah dawuh timbalan ngartos kaulanun. Cek ama, awasnya teu meunang, tidak boleh bawa barang abrag ke sini. Kumpulan bubar waktu rek balik kontrolil teh ngomong ka ama, bagus wedana, tetapi melarang saja, tak usah dengan marah-marah. Ama imut, isukna nu sebang alut deui, tambah loba batan enggeus-enggeus. Tur anu disebakeunana barang nu leuwih berharga, kaya ning enog, lauk bibit, ayam, malah aya anu nungtun embe sagala. Waktu Tuan Kontrolil datang deui mariksa, sarta nenjo nu sareba taya sudana, kalah beuki tambah. Ama ngomong, itu kemauan rakyat Kanjeng, orang tidak bisa dilarang. Edas cek kuring, luhur kitu mah diplomasi ama tehnya. Pogo moal eleh ku walanda anu calanana masih keneh bau bangku sakola. Ama mah atuh geus kolot, sedang manehna masih kontroli lege atuh da budak keneh. Urang teh kudu papinter-pinter wae. Eta nu disaurkeun teh perkawis nu raos wae. Cobi naon nu karawasna ku ama salami dinas pang teu rawasna. Kumaha teu kaharati? Sumuhun salami ama cepeng damal.
sanes nu raos wae nu kaalaman ku ama teh tangtosna aya oge nu teu raosna pangalaman pahit sangem basa Indonesia mah. Cobi mangga saurkeun naon pangalaman ama nu pangpahitna teh. Oh gitu, aya hiji perkara anu ku ama nepi ka kiwari dipake handeul. Kieu caritana. Tuan asisten residen kacida nyaaheunana ka ama. Kawasna wae sapeda ama leutik pangawakan tur ngora keneh geus jadi mantri polisi. Dina hiji poe nyawor ka ama, "Mantri, ada orang jahat lari dari Nusa Kambangan. Sekarang dia ada di Regensap kita. Tangkap dia. Kalau mantri bisa tangkap dia hidup atau mati, nanti saya bilang, tabe tuan asisten wedana." Jadi ama teh diperih pati turut gawe, lamun hasil bakal diganjar orok kaya ama ge. Geus gadenge beja yen si Jambul teh bangsat gerot kaliber besar nu dipaehan ku manehna geus sabaraha urang mah. Ari dedeganana cek beja jangkung luhur, kumis nanggung, godegna ngajedig, bosongot bade amprotan. Geus sabaraha kali dikepung lepas deui sarta polisi desa anu aya guam nangkep kabeh pada carilaka. Nu matak ayeuna mah parentahna tangkap hirup-hirup atawa mun perlu beresan wae. Gancangna carita ama indit ka Karawang. Di Karawang menang beja si Jambul aya di Rengas Dengklok. Ama terus ka Rengas Dengklok. Di Dengklok menang deui katerangan yen si Jambul aya di pakampungan lain di kotana. Sarta arang-arang nembongan ti borang mah sok salungkar-salingkar wae. Kebeneran di kampung Cinangsi aya anu pesta rongkah, rek nayuban, rek ngawayang, jaba banjet jeung doger mah sok aya sababaraha rombongan. Cek hitungan tangtu si Jambul bakal aya di dinya. Ama indit teh dibarengan ku urang dinya anu wawuhun ka si Jambul. Barang datang ka tempat pesta nya wae sakumaha beja. Aya pesta anu kacida ramena, jalema heurin usik. Tatabohan gang ginggung tepuguh dengekeunana. Nu dagang maningaleuya kawas di pasar malam kota wae. Ama jeung nu nganteur teh ku kurilingan. Munang sababaraha kuriling nempuan si Jambul. Di rombongan banjet jeung ketuk tilu teu aya. Dina nu ngawayang teu aya. Geus meh leungit pangharepan, beuki lila beuki peuting. Capek jeung tunduh pipikiran teu pararuguh. Laleuleus asa rek nyang hareupan bahaya. Keur kitu nu nganteur teh Noel ka ama bari ngomong lalaunan. "Itu geninggan cenah." "Mana?" cek ama. "Itu tuh nuju jajan." Nu nganteur teh mere isarah ku sirahna. Ana direret teh katenjo hiji jalma anu yey bener wae matak gila. Papakeanana sarwa hideung, kopea hideung, calana pangsi, baju hideung. Pangawakanana badag, kumis nanggung, mata boncorot buburilakan. Manehna teh keur diuk ngajijigang dina samak hareupeun nu dagang. Keur ngadaharan beuleum ketan jeung goreng lele. Mani cacamuilan. Wah, pikir ama, penjahat sakitu badagna mah lain tewak-tewakeun. Komo nenjo peso balati nu noge lebah beteungna mah. Ama nyebut pistol. Terus nu keur dahar teh diincer. Hati-hati pisan bisikeun kanu sejen. Dar, dar, dar. Ama ngabekasan 3 kali. Si Jambul ngakurinjal, abrug-abrug wae abrug-abrugan jeung kokosodan. Jalma anu dareukeut paburisat lalumpatan. Awewe ting koceak ting jarerit, barudak ting kocecet. Polisi desa datang. Si Jambul dibawa ka balai desa anu pernahna teh jauh ti dinya. Terus dipariksa. Geus paeh, tapi ana didelek-lelek. Masya Allah, cilaka, kasalahan. Lain si Jambul, kareuwas, kasedih, kahandeul, kasieun ama. Waktu harita geus teu bisa nyaritakeun. Hukuman naon anu bakal tumiba ka ama? Mayit dibawa ka kota, ama milu ngiringkeun. Saja jalan nyarahon kana sarsilahna kacilakaan. Bari jeba-jebi ngaharina ka ama nyararitana teh. Atuh da mantri polisi ge bolon keneh. Atuh da mantri polisi
Kayop apuk gitu dititah nangkep atau udah menteri polisi pecekrek gitu omongan-omongan nu serupa gitu kadenge ku ama bati tungkul. Lajeng hukuman naon anu ditibankeun ka ama cek kuring harita nyelang heula. Nu matak teu dikuak kieu cek asisten residen. Mantri tidak salah atuh zaman menak murba zaman menak dienak-enak teh carek cek menak teh salah abis perkara tidak ada tuntutan apa-apa. Sumuhun upami ayeuna matang tos rame dina surat kabar cek kuring harita puguh dupi yaktosna nu kabadil teh saha sareng naon margina kalepatan. Eta mah geus kitu wae nu dibadil oge jalma teu dipikaresep ku rakyat tapi itu jahat pisan saukur oah kitu wae sok ngarebut kabogoh batur atawa ngaheureuyan nu boga salaki ari ngaranna Jamhur nu dipentaan katerangan salah denge meureun. Tah eta pangalaman ama pangpayitna jero cekel gawe 30 tahun teh. Tamat cenah ieu pamiarsa. Jalan Pajajaran nomor 85 Bandung. Sakitu anu tiasa kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.